alam luas ini. Dato. Oh, beh, anjing kurang nanya ke babe. Ulah susah sih. Oh, susah sih papi. Eta. Urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yuk, bertemu lagi sobat Baraya. Cucutik. Isunya meutik. Seperti biasa ngopi lah, Bro. Ngopi dulu. Ini orang nggak bahas naon ya ini ya. Meskipun memang ini kopinya buatan Meutik. Orang nggak bahas naon ya. Kieu. Orang selama konten ini Chan pernah memperkenalkan masing-masing. Oh gitu. Nah, lah. Kan babalan orang emang angsar apa, cuman kan yang lain belum tahu gitu. Oke. Orang mulai weh. Orang biasa sebagai host lah biasa. Oke, Biasa. siap. Nama Anda, nama asli, nama panggilan. Nama anjir. Itu orang teh rada kumaha nya. Dan filosofi. Lamun ngomongkeun masalah ngaran ya. Ah. Karena memang aya sababaraha keanehan. Kahiji ari ngaran asli mah, Bro. Urang teh di bubur bodas, di buru Buru-beureum, ya. gitu kan ku kolot Di teh. Bumule, Di Mumule gitu No kan. beureumna. Di akteuan. Di aku incu. Gitu. Nama asli mah ngaran teh Diki. Diki Juliandi. Asik, itu nama asli. Nama asli, Diki Kalau Juliandi. nama tongkrongan? Nah, ting mana ting kumaha ting lah ting gitunya. Bikin kaya nabi sebetulnya nama saya ge bingung gitu. Nah. Kenapa saya teh menjadi mocking? Jeung ukir. Tina Diki jadi kanu mocking. Tapi Gitu. pastilah ente apa silsilah Iya, teh naon gitu kan, Nah. sebab akibatnya apa gitu kan. Nah, awal mula teh mimiti teh kieu ternyata cenah, Bro. Urang teh kan budak kahiji ya. Oh, Budak kahiji nya ti indung bapa teh. Budak kahiji teh ternyata geuning apalah merenya anu ngaranna kolot dibere boga budak gitu kan nya mimiti gitu. Pasti kan meureun ari kolot baheula mah geuning sok aya sebutan anak king lah oh, gitu nya. anak rajanya, Heeh, anak king teh maksudna teh nya kanyaah lah gitu, meureun kanyaah. raja emak gitunya. Anak ieu mah anakna Thomas Ramdan. Aya teh sebenarnya mah tidinya meureunan. Meureun. Anak king tah. Kulanian eta tungtungna king tah. Teuing ieu teh nya mimitina teh jadi ayam kata M jeung O eta. Gitu. Tapi eta kalam mau pertama kali di mendeklarasikan mocking teh saha? Apakah kolot, apakah bebaturan? Henteu sih. Eueuh. Namun di lingkungan keluarga ti indung terutamanya keluarga ti indung mah sebetulnya sampai sekarang pun masih king nyebutna. Ya, saya King. pernah dengar. Nah, namun di luaran, di alam luas ini, di luaran ya orang istilahnya ting mana jadi mocking, nyangges lah gitu, sampaikan ke orang oge mungkin ya bebaturan dan sebagainya lagi, sampaikan ke nyangges apalna mocking ya mocking gitu. Tapi da urang mah nyebutna ukir. Gitu. Kata mah beda di carita, beda histori. beda histori ya sama gue.
Nah jadi mocking, nepikeun ka ayeuna mocking we gitu. Nepikeun ka di lingkungan istilah usaha gitu. Nya geus mocking gitu. Tapi kalau berarti ti baheula mungkin teh da urang ge baheula teh tahun sabaraha sih 2004 nya urangnya. Urang apa teh ente geus smoking. Geus smoking eta teh. Apal-apal di kieu geus ka dieu we geus Minang. Oh ngaranna mah Diki. Lain mocking ternyata. Karena orang pernah nyamper. Smoking. Oh mereka Diki. Indungna juga na eta mah nya. Siga nama. Timur. Orang teh teuing sah. Mohon abi kitu we. Mohon. Pas biji heueuh oh gitu. Yes, nah, mana saha? Perkenalkan heula. Arina akte mah Puji Ramdhani. Lamun di artina mah mungkin bagusnya. Iya, pastilah kolot mah tuh mere-mere tujuan dari kolot ngaranna eta urang tak apal, cuma betul. Ramdhani eta karena kebetulan Lahirnya di bulan Ramadan, standar aja. Cuman orang lahir teh jeung pamajikan sarua wa. Nah, bisa 18 Maret teh geus ku Gustina meureun. Oh. Beda tanggal. Jadi ketika orang merayakan ulang tahun teu rame ya anjing pamajikan. We surprise sama ulang tahun. Da sarua nya. Da sarua da. Urang ge ulang tahun meureun cek Kudu pamajikan. anjing sorang-sorangan. Mata urang mun ulang bareng tahun gitu. henteu, mun urang ulang tahun nyokotna tanggal Islam. Beda. Iya betul. Landihan, nama tongkrongan landihan teh. Teuing mah urang-urang naon jug-jug sastro. Kan ti baheula mainnya kan pernah SD, pernah SMP, pernah SMA atau di tongkrongan imah kan pasti boga sorang-sorangan. Henteu urang mah landian lain. Paling Uji, Ramdhani paling gitu. Lancek urang Astagfirullahaladzim. Ampun. Geunaheun deui Ramdhani mah. Loba pisan nya. Ain nama kieu urang balik nanya nah urang nih geran sastra kumaraneh doa. Kan gara-gara ngadangkeun Kang Ibing ya. Si walang keke gembala sapi ya. Mundur terus sampai Surabaya. Eta sejarahna mah sok we dengekeun eta. Sok dengikeun lah Bapak. Eta sastro teh gitu. Ulah, naon sih? Ulah uncal-uncal papi gitu. Ulah susah sisi. Oh, susah sisi papi. Nah, eta sejarahna podcast teh di dinya. Didinya sebenarnya Nya urang mah jadi kumaha nya pas merengaran sastra teh heuh pas anjing ieu sarua nyelenehna semua sastra kita orang tidinya sih. Berarti urang aya sarua jeung Mas Sastro. peranna mana sarua. Peranna sarua tapi lain di Jawa namanya maksudnya Jawa Barat Jawa Tengah beda. Kan orang tanya Mas Sastro teh kumaha sebenarnya mah. Udah kok kita apal kan orang diomongin jalan mana ya. Cuman lamun bahasa SMA orang disebutna kira teuing urang ge kunaon. Eta zaman dikira-kira gitu itu teuing zaman SMA. Suka orang mah kala pas mimiti apa anjing sih nu boga drum kaire nya anjing karena kaire. Alhamdulillah. Ki urang nyeun drum signature soalnya. Orang pas apa anjing. Merek drum ieu mah cik urang teh. Kaire eta mah. Kan sarua sampai sarua. Kan pertama kaire keluar teh A nanti nanti siga A. Sugan teh Keira. Kamu pas. Cuman ngomong masalah ngaran, keyboardis orang harita nanya ka ente, inget ente? Mana? Main di mana? Di hotel atau nama di hotel di Aston. Aston Paste. Ngobrol seberes main ke bridge ya gitu teh. Turun juga aja pemain keyboardis nyamperkeun. Mang, aing ngaran teh juga. Oh, emang kunaon? Beneran juga? Beneran? Emang kunaon? Jika pemain sepak bola ini kan tidak subasa aja. Si bener. Si eta teh nyaon bahwa ngaran asli nama Yuga, disebut nama Uges. Orang eta apa? Tapi di mana mimitina? Tah, sok di mana eta? Oke, kumaha. Orang mah ngaran mah nya Yuga gitu kan, Yuga gitu kan. Memang di bawah Yuga naon? Yuga Aditya Reksa. Boga prosari teh. Teh. Itu. Oh, lain, tetap jauh aja kamera baik. Tadi lah di SMP, SMA beda di Gerwana. Sampai anak tongkrongan budak marching band, budak musik beda deui ngaran teh loba. Bas pernah mun di SMP mah orang sebutna tole. Anjing tole cik urang. Di urang mah tole tukang bakso Asli anjing tole cik urang. Di SD sebut tole. Di SMP Joker. Joker teh keren. Henteu karena orang sok lebar ini Joker. Cet. Pernah naon deui nya? Kup. Oh eta mah di lingkungan dulu. Nah, bet kup.
Jadi sok jadi ucingan teu, jadi orang teh ngaran di keluarga mah disebut kakang. Tah diplesetkeun kudu urang anu sapantaran. Aya kupret, aya kups. Jadi kups teh dari kupret gitu. Di mana teh kupret? Asana mah gitu, asana mah kan kakang gitu kan di kup gitu. Terus di ngaran huges mah di barudak musik. Orang gituin, jual huges. Ayo ngomong Aguy dari dibalikeun ya juga Aguy karena Aguy mah aya baturan urang ge. Aguy. Si Aguy main trombon. Pokoknya sebelah blok pokoknya. Tah orang pas huges teuing urang di mana huges mah gitu kan. Aya nu ngomong huges, aya nu ngomong uges. Meureun uges mah ngadangu salewatnya. Ges gitu kan. Tah urang teh apa? Tah meunang ngaran huges mah ti barudak marching band. Ti barudak marching band, ti barudak musik baheula, ti band baheula huges gitu. Nya sampai aya melekat gitu kan. Nah, sampai aya anu eta si Ditra. Huges sampai saat. Ting aya naon urang nya data naon nya? Ieu juga saha. Eta nu mana? Kieu caritana urang inget. Eta teh main urang ente. Paukir. Hiji deui teh si Ditra aya pemain keyboard eta. Hiji deui Bu Haji Mas. Bu Haji Mas mah nyebutna Ayuga. Nya. Si Ditra. Bingung. Cing juga saha. Ayuga saha cenah. Pas nanya nya, anjing ku polos ya teh. Anjing, kieu ka urang tuh kan, Pak. Naon? Aing ngaran teh saha Ayuga? Ayuga saha? Urang. Anjing cai teh. Duh, cai teh geus kenal lila karek nanya. Eta ku polosna siga budak anu hilang arah. Nah punduk teh Pak. Naon? Aing ngaran teh Yuga. Ayo geus urang. Teh seureun teh naon anjing ti isu. Teu menta nuhun. Duh, tapi eta salah satu keyboardis babaturan orang yang paling diandalkan si eta. Nu paling gablag ya. Tah, urang rek nanya. Pertama kali bermusik tahun sabaraha jeung saha? Kela hiji deui, ngaran maneh hiji deui, Pipit Kompan. Anjing eta mah ieu naon? Kan karena teh lagi gembar-gembornya permen pensiun. Cieu anjing jodoh. Oh, awak mah sarua gede anjing, tapi da urang teu kitu gitu anjing. Pipit Kompan, malah nah kontak orang ngaran maneh Pipit Kompan da. Tapi sebenarnya ari Apalah arti sebuah nama gitu. Nya eta bener gitu, apalah arti sebuah nama. Tapi sebenarnya ngaruh teu sih ka kahirupan teh ngaran teh. Ngaruh pisan lah. Ngaruh teh sih. Ngaruh pisan. Dari segi naon misalkan teh anjing. Kan sok aya geuningnya ieu mah hampunten oge ya misalkan. Nu gering misalkan teh budak misalkan. Ganti ngaranna cenah. Tah eta urang teuing. Tah eta teh sebenarnya teh naon sih gitu. Sampikeun ka ayeuna oge karena memang orang aya pengalaman kejadian juga gitu. Apakah sebenarnya teh Mitos meureun cek urang mitos. Nya salah satu mitos. Tapi betiga Tapi loba nu kitu. tapi kolot mah heula. gitu. Tah urang teh neangan di Wikipedia ge eueuh. Jadi Eta mah mitos di orang, Wikipedia mah lain nu urang kan. kan urang teh hafal. Gua nanyana ka Mang Budi geura. Budi mana? Budi Dato. Dato. Oh, beh anjing urang nanya ka babe. Tah, jadi sebenarnya teh naon ya ngaruh teh sih sebenarnya. Ayo urang mah ngaruh karena ngaran teh doa. Tah, Eta bisa ngaruhna ka kahirupan sehari-hari. nah mungkin Bahwa dari segi perilaku dan naon memang aya urang ge aya baturan baheula ngaranna soleh. Tapi kalakuan salah. Nya, lain kabeh kudu ngaranna soleh. Atuh lieur engke mah gegerwa. Urang deh. Da soleh mah mitoha urang euy. Oh, Berarti aya deui. Aya deui. Ya, Tapi maksudnya- nu karunya mah ngaranna Alan. Si Alan lu. Heridono, ya Heridono. Tapi itu benar sih. Kejendiran. Ente maksudnya teh memang ngaruh, mun orang pribadi mah ngaruh teh di kahirupan sehari-hari nya di doa eta gitu kan ngaran juga teh naon sih urangnya Polri sih ngaran arti ngaran juga di Tereksa teh naon gitu. Nu pasti mah kan kolot mau mungkin menjerumuskan. Iyalah. Cuman ya di balik itu semua orang percaya eta doa halus gitu kan.
orang belok maksudnya belok teh jadi baong atau kumaha itu kan dari segi pergaulan dari segi naon kan gitu. Cuman kan akhirnya ending-endingnya pasti udah berpikir oge jelema oge. Matakna komo jalunya komo lalakinya masa muda kumaha mah nya tenan naon lah daripada telat bangor gitu kan bahaya anjing boga incuan bangor keneh kan. Aduh, Jadinya cek urang ngaruh pisan sih. Nya inti nama berarti ngaran teh memang sakral. Oh, sakral pisan, Bos. Makana bet aya disukurankeun gitu nya ku kolot-kolot urang teh ngaran teh disukurankeun karena memangnya eta anu bakal mawa nya istilah nama lah. Nya eta kan urang teh kudu bisa ngajaga ngaran baik atas nama keluarga dan sebagainya. Berarti memang ngaran teh heuy istilahna mah anjir sakral bisa. Power Oke. Kan lamun ngaran sorangan mah dijieun ku kolotnya. Nya. Nanyana urang enak kieu. Aya ngaran budak saha? Kan geus boga budak. Ngaran budak saha? Nah, bet eta. Oh, nya sih. Urang jadi ayeuna urang sebagai kolot. Aduh, berat euy. Aslina urang pode ieu. Kan pasti aya doa si budak teh hayang kumaha. Nya atuh ari harepan mah. Nya. Da nya urang bangor baheula teh can ngasaan nu jadi kolot. Urang teh mendisposisikan jadi kolot teh karena ayeuna da geus kawin geus boga budak kan. Oh karena kolot baheula nyarek kieu teh kieu karasa urang. Tapi tah urang teh komo jalunya boga budak jalu. Cier sieun pisan anjing. Sieun pisan teh anjing sifat negatif urangna ulah lah. Tapi kan karena cek lahiriah lah nya cek kolot budak lalaki getih terbanyak nanti bapakna. Aduh eta orang deg-degan